Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papandak deui sareng orang Sunda gaul di dunia. Ya, di teman-teman di belakang ada dua kicak-kicak. Sakedap deui bade buka puasa. Asik bergembiralah. Ternyata puasa tidak membuat kita sakit, membuat kita tambah sehat. Jangan lupa nanti kalau buka puasa nya naon lah, minum nu amis-amis, ngadahar nu amis-amis. Ngarah, beungeut maneh jadi manis, mun nginum marjan bibir maneh jadi manis. Ngerti teu? Lamun ngadahar kurma kulit kamu pasti amis. Amis hayang ngalamotan kabeh. Terus makan ngadahar gorengan make cengek geus kebiasaan orang Sunda mah ya. Eta teh dek di hotel dek di mana pasti dadareuna kitu. Oke, selamat menikmati bulan Ramadan, berbahagia. Kemudian jangan lupa jaga mulutmu, jangan ngomongkeun nu batur, nu goreng-goreng, omongkeun halus-halus. Baik, jelema tetangga goreng oge omongkeun halus. Anjing saya teh bager pisan, edan jeba geulis. Baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri ning urang Sunda